Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Kak Bapak Aing, di masyarakat Desa Langkap Lancar, tegaduhan pemakaman. Abi hoyong dibantos sa masyarakat abi lain beki saeutik, beki seueur, lokasi beki padat, tanah tersebut tegaduh. Tah Pak Abi sanes bade pedah ieu aya di tanah pamarentah, tanah produksi, sanes hutan lindung, sanes hutan mata air, jelas ieu tanah negara. Tah abi memohon ka Bapak Aing itu tah hapunten hoyong didorong untuk kebutuhan masyarakat Pak. Abi sanes bade nganuar mahoni, tapi abi memohon Pak, ka Bapak Gubernur, ka Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi hoyong abi ya masyarakat 1 DKM tegaduhan untuk pemakaman sing hawatos Pak piraku masyarakat abi maut kudu dikubur dina tanah mana da masyarakat Langkap Lancar tanahna saalit da kusaha pendekatan jeung Perum Perhutani mah lega pedah eta ge abi wantun teh tanah negara gitu tah. Itu sakitu ka Bapak Aing hapunten nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.